Astagfirullahaladzim, kurang bangun usaha iya di isuk-isuk tapi kapeting. Masak sorangan, jualan sorangan, belanja sorangan. Nah, tega pisan jelema eta mitnah urang. Nis, maneh nyaho teu kunaon ayeuna warung Si Nur rame terus. Kunaon emang Cahaji? Cenah mah sih manehna make cara anu teu bener. Masakna daganganna laris Nis. Serius? Boa-boa cuman gosip Cahaji. Cahaji ngadanya sorangan ti jelema itu. Ulah di beja-bejanya Nis. Nis, balanja henteu Nur. Nah hanya ayeuna teh tetangga-tetangga pada aneh ke urang. Nur, sabenerna Aya nu ngomong lamun usaha maneh teh maju karena make cara nu teu bener. Nah, astagfirullahaladzim, kurang bangun usaha iya di isuk-isuk tapi kapeting. Masak sorangan, jualan sorangan, belanja sorangan. Nah, tega pisan jelema eta mitnah urang. Emang saha jelema eta teh Nis? Nah, awas si ku anjing mah. Cak. Aya naon Nur? Cek si Nis cenah mah ece nyaritakeun soal usaha urang. Pajarkeun cenah mah usaha urang make cara nu teu bener. Urang teu pernah ngomong gitu Nur. Cek si Nis Cahaji eta kabar ti Cepitri. Tapi urang pernah ngobrol, pernah nyarita jeung Cahaji. Tapi urang teu pernah ngomong nanaon Nur. Geus ayeuna mah ce urang ka ditu ka teh Cinis mumpung aya Cahaji. Ayo. Aya. Cahaji, pajarkeun abi ngomongkeun soal usaha si Nur, make cara nu teu bener. Abi teu pernah ngomong kitu Cahaji. Nya, cenah mah eta kabar ti Cahaji, Cece Fitri. Tapi eta geuningan ku abi ditanyakeun jelemana teh ngomong nanaon. Nya emang abi salah langsung ngomong ka abi. Ulah nyebarkeun fitnah. nya Cahaji cuma iri. Abi teu amok Cahaji. Tapi mulai ti ayeuna ulah deui ngajatuhkeun batur. Karena usahana leuwih maju. Cahaji era Nur, ternyata Cahaji terlalu iri. Nempo usaha maneh Nur berhasil. Ieun kasaingannya. Lamun hayang maju, leuwih hade diajar jeung berusaha. Lain ngajatuhkeun tetangga. Dan jangan iri melihat keberhasilan orang lain. Kita tidak pernah tahu berapa air mata dan perjuangan di balik kesuksesan mereka. Benar teu? Alah dageung. Bener teu Baraya? Nice.